Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 70. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana ieu teh pamirsa tina kolom pangaweruh. Judulna nyaeta Ibing Tayub, ieu yasana Bapak Noh Atma Dibrata. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Kecap tayub hartosna sabangsa inuman keras. Jadi nayuban tiasa dihartikeun mabok. Upami kecap tayub dikantetkeun sareng kecap ibing jadi ibing tayub. Maksudna nyaeta ibingan anu sok diibingkeun dina nayuban. Kitu deui kecap nayuban di dieu maksudna riungan anu diramekeun ku ibingan sarta anu ngaribingna mung para tamu pamegat wungkul. Nayuban biasana diayakeun dina pesta nikahkeun, nyepitan sareng sajabina. Malah kapungkur mah upami ngistrenan pangagung. Salamina diayakeun nayuban, diayakeunana biasana wengi, sering dugi ka sawengi jeput. Rupina kumargi kapungkur mah dina riungan anu sarupi kitu teh salamina. Disarengan ngaleueut inuman keras, dugi ka marabokna, teras wae riunganana disebat nayuban. Serta ibinganana disebat ibing tayub. Numutkeun seratan BPH Suryadiningrat dina Japanese Almanac tahun 1835 nayuban teh parantos aya ti zaman Mataram. Kakocapkeun yen harita sarengsena setor pajeg di karaton sok diayakeun nayub anu diluuhan ku para pangagung. Anu diluuhan ku para pangagung sareng para bawahan anu nembe nyetorkeun pajeg. Kitu deui dina zaman Majapahit kantos diayakeun nayub dinamestakeun kaunggulan perang. Anu diluuhan ku para pahlawan sareng para pangagung. Rupi ibinganana teu kantos kacaturkeun mung disebatkeun yen nu ngaribingna teh para tamu pamegat bari dilayanan ku sawatara istri anu disebat tandak. Upami di urang disebat ronggeng tayub. Salajengna kacaturkeun ayana suguhan inuman keras anu disebut tayub nyaeta arak atanapi sopi. Kawengikeun anu ngaribing teh cul igal tinggal mabok bari ngaroleg ronggeng. Numutkeun sawatara ahli seni ibing Sunda, nayuban di urang kaayaanana teu pati benten tina nayuban anu kasebat di luhur bieu. Panganggo nayub anu lengkap nyaeta udeng alias bendo, baju jas tutup atanapi bukaan, langkung sae upami senting nyaeta sinjang batik dilepe atanapi wiron, sareng keris dina angkeng. Dina prung nangibing nganggo soder diselapkeun kana keris. Ayeuna bade dipedar prak-prakanana nayuban. Ngawitan diayakeun heula pidato ngawilujengkeun kanu sarumping. Serta dipedar maksa diayakeun riungan. Satu tasna pidato terasna beuh lagu rayak-rayak ditema ku lagu Papalayon. Dina lagu kadua ieu salah saurang ti panitia kedah ngibing bari nanggeui baki anu dieusi soder sareng keris. Sejakna atanapi petana ibing biasana baksarai diteraskeun ku mamandapan. Ieu nu ngibing sok rajen diiring atanapi diaping kuno sanes bari nyandak ranggah lilin. Peta ibingna sami keneh. Ibing pamuka ieu disebatna ngabaksaan. Maksudna soder teh kedah dihaturkeun ka salah saurang nu hadir anu dianggap pangdipi hormatna dina eta riungan supaya muka eta riungan ku ibingan. Dihaturkeunana biasana kuno mangku hajat atanapi kuno dihajatkeun ku pangagung saupamina dina pesta ngistrenan atanapi ku tamu pangsepuhna. Salajengna anu dihaturanan ngibing teh majeng ka pakalangan ibing teras ngibing biasana nganggo lagu kawitan naik badaya
diteraskeun ku Ibing keringan alias gagah. Sarengsena Ibing kawitan sorder di bakian deui, disanggakeun kanu sanes. Ngabaksaan anak teu kedah nganggo lagu papalayon, tiasa ku lagu naon bae, biasana lagu anu sabilot. Kitu deui ibinganana henteu matok, malah sering diselapan ngabojeg. Dina ibing anu kadua laguna kumaha kapalai anu bade ngibing. Kitu deui ibingan-ibingan salajengna. Kawenginakeun anu ngibing henteu nyalira, namung biasana diserangan ku tamu nu sanesna. Sakapeung di pakalangan aya kana 4-5 urangna anu ngibing teh. Ibingna tara sami, sakapalaina masing-masing, maturan ngibing anu kasebat dieu disebatna mairan. Dina leresan ngibing sasarengan kieu riungan ngawitan rame, ronggeng-ronggeng dititah ngalayanan ngibing bari ngawih. Ngibing sarupi kitu ayeuna tiasa kapendak upami urang nongton longser, banjet atanapi cokek. Beuki lami para tamu beuki mijah, komo upami parantos ngawitan marabok mah. Ku kituna henteu matak heran upami seueur kajadian anu henteu sae upami di dieu diserat. Lami-lami timbul golongan anu nganggap nayuban saperti kitu teh teu sae, malah dugi ka sama sakali teu kersa ngiring nayuban deui. Sabalikna aya golongan gaduh anggapan henteu sugema upami nayuban henteu nganggo ronggeng. Nincak kana abad ka-20 timbul golongan anu nyobi-nyobi miceun sifat-sifat tayub anu teu saena. Di antawisna ronggeng henteu kenging ngibing, mung saukur ngawihan bae. Kitu deui tara dugi ka aya nu ngibing bari mabok, anu dipentingkeun ibinganana dugi kana yuban teh mangrupi pagelaran ibing anu ngandung sifat-sifat seni. Dina majalah Jawa kaluaran Java Institute kaunggel ayana kursus bidang wirahmasari di Ranca Ekek anu dipingpin ku Bapak RS Wirakusumah almarhum, anu biasa katelah Bapak Lurah Hormat Ranca Ekek. Ku anjeunna ibing tayub diajarkeun nganggo cara-cara anu matok atanapi metodis. Susunan ibinganana henteu sagawayah, margi diluyukeun kana eusina eta ibingan anu ngandung hartos ngabatin. Ibinganana sok disebat ibing kursus sarta nyebar ka sakuliah Pasundan, sarta biasa dianggo dina nayuban atanapi sok rajeun dijadikeun ibing tongtonan kumargi parantos mangrupi ibing nu ajena luhur. Ku ayana robihan anu kasebat tadi, nayuban anu bari nganggo ria-ria mah henteu tumpas pisan, malah aya deui nayuban anu sipatna rada benten ti anu kasebat ti payun, nyaeta anu disebat nayuban kadipatenan. Dina kadipatenan nu ngibing teu tiasa jongjon, margi upami nuju raos-raos ngibing kendang ujug-ujug jempe dugi ka anu ngibing teu tiasa laju. Jempena kendang kumargi ditengkep ku salah sawias tamu nu jahil. Anu ngibing tadi teu tiasa neraskeun ibinganana upami teu acan tiasa direbut ku anu nengkep teh. Salajengna ibingan moal tiasa beres, margi salamina kaganggu wae ku nu nengkep kendang. Upami palai warag ngibing kada seueur miceun artos, kumargi kitu sok sering timbul papanas-panas paseueur-seueur ngaluarkeun artos. Timbulna cara kadipatenan kawitna supaya suasana nayub gumbira namung seueur awona tibatan saena. Wangsul deui kana ibing kursus kabeh dieunaakeun sering diayakeun konkurs atanapi pasanggiri ibing kursus. Biasana upami aya jarber atanapi pasar malam, anu dianggo patokan nyaeta ibing lenyepan alias ancak, lungguh, naik ibing kering alias gagah. Ku ayana pasanggiri ibing tayub anu parantos kapangaruhan ku ibing kursus beuki nyebar bae di kalangan menak sareng rakyat biasa, malah tibangkit harita ngawitan diajarkeun di sakola raja, sakola menak sareng sakola-sakola sanesna. Kitu deui sanes nyebarna bae anu majeng teh, nanging oge ajena malah pamarentah oge kantos ngabukukeun ibing kursus susunan Bapak RS Wirakusumah sarta disebarkeun ka sakola-sakola, nanging hanjakal henteu aya mangpaatna. Margi di pihak sakola-sakolana teu aya usaha anu langkung jembar kanggo nyebarkeunana. Dina zaman Jepang ibing tayub diajarkeun di unggal sakola menengah.
Malah pasanggiri Ibing oge tara kalangkung dina unggal aya pasar malam. Ayeuna zaman merdeka, nilih kana seueurna gempungan Ibing, Ibing tayub teh teu patos maju. Hal ieu tiasa jadi kumargi kadeseh ku Ibing tongtonan sareng seueurna pangaruh Ibingan luar daerah atanapi luar negeri. Kumaha nasibna Ibing tayub atanapi Ibing kerses kapayun? Mangrupi hiji soal anu jawabanana gumantung ka para ahli kesenian Sunda sareng kaayaan masyarakatna. Tamat cenah pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.